anjing puas. Hidup bener bahagia kayaknya. Oh, bahagia. Iya, tapi kan sadar kene. Celana. Minjem balikan mana teh. Kumaha? Bukan naon anjing. Goblok. Leuwih-leuwih ini aing. Minjem teh anjing nih. Katukan nyusud laku nukalangku mata kuas mata kringrang hati. Yo. Juragan. Aduh pada melanjut. Aduh kantunkeun. Juragan sehat. Aduh kalah kabaraha. Paya teh aya juragan. Gusti pagawean dicukeun kebon ngaji jeung kumaha pagawean Ya itu juragan ieu nya abdi teh punten ka juragan. Apa abdi teh didamel teh nyalira juragan. apana aya eta budak? Nya budak teh neme di piwarang ku abdi sugan kersa mantosan. Didamel abdi juragan. Kurai gitu mah. Nya ieu Tong diantep karep ieu aduh aing bakal diantep keun di jembrung opo balatur. Ngorekeun nya. Bapak jeung si Abah bade ngontrol kebon anu sanes nya. Sok diajar digawe. Me pinter me bisa nya. Da sorangan kene. Yo. Dia kan nyela nya. Mangga. Yang cing getol euy. Nuhun. Kontrol heula ieu. Nita ka kami nyawa yang ulin gawe asa blok-blok ge wah kira geus aing yang ulin anjing teh sarea dah geuna kieu Astagfirullahaladzim. Budak si Jowi goblok. Adon gogolenan geureuyan ucap. Ayo lah. ngadon molor. Keur naon kehead setelah Adon molor. Sare. Kumaha gamblung kieu kebon. Ai bapak ka mana? Mana ya? Etan teh nya. Ningali Bapak kapal itu dasar juragan. Nah atuh di dinya kadon sarean ieu. Ayeuna bantuan itu tingali. Mana pacula sok korep. Teu balik teuing. Mohon. Ya tingali tuh. Ya mesti balik. Wis urang ka mana bieu ini mah? Kapal itu. Heula kalau mula urang can puas geureunya kalau. Kan mana teh aduh aing kudu Kalau mula ieu tingali balala model kieu teh kumaneh koredan teu eta. tong bala teuing da. Si bapak teh jadi bayar meureun ku juragan teh. Sok lain Adon mohon gogoleran we. geus mun sekali-kali teh awas ieu Bejakeun si juragan. Tadi bapak nanya ayeuna anakna ajar masang sarte mending aja pisan. Buat tes ya. Kene kieu nya. Bunga bapak teh ani. iya istirahat heula Mung capek ah. capek hoream Oh, garoblok. Magawe teh bantuan pamaneh tuh. Atos Bayar kan. tadi maneh gede. geus dibantuan kita cicing ku urang kok Kalimun. Bantuan. Kan. Nya eta Bukan. budak teh dibantuan. Bapak teh kepan bapak teh pangsiun teh meureunnan kan.
mampu ya diteruskeun kan. pensiun naon Terus mau PNS we. PNS lah. Cik ieu mah budak teh malah malik-malikeun ka kolot teh lain bantuan Gas, kandas. gitu kan cukup kan carekan kan. Dulu usia tuh gunungan. Daripada kieu we mah bah cik urang mah mending urang mah dek ka kota we bah ayeuna mah Semuanya Abi teh bah alim diledekan wae. wae bah Asanya di hate bah. ada abah ge nyeri hate sebenarnya mah ninggalikeun anak dunungan tapi ka kitu kamararane. Tah ayeuna mah bapak mah sok hidup aya milik aing meureun sugan di kota mah jig didoakeun ku abahnya cing sarukses baralik teh niat teh ka kota mah nya. anjing Abah mah da heueuh da ka anak mah da nya mere Geus teu atuh, bisa. geus Ya, pak cik, geus pak bisa ku sorangan nya. geus tong ngomong wae Heeh, matak sia teh ulah careurik wae sok ayeuna mah buktikeun nya. Tadi omongan anak dunungan teh kumaneh teh buktikeun maneh teu sukses nya. Jik ku abah didoakeun nya. Maneh dek milu moal, Cep. Selamat nya. Cerek aingnya yang sukses atuh. Oh, sok yang sararukses. Dina wae. aing dina wae mah ayo lah urang salin heula geus disalin langsung ini tuh Oh, sok didoakeun ku abahnya. Oh, sok saralin heula atuh nya. doakeun heuh bah Oh, sok. Sok didoakeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok. Budak teh geuninganan cita-cita nama harayang sarukses. Meureun nyeri hate dicarekan ku anak dunungan. Cik jang cing aya milik cing sarehat nya doakeun ku kolot teu. Ya. Ih, bral nya cing salalamat. Urang sugan we jeung suganon. ka mana Cep Berangkat ka ditu ah. pulang ka dieu heuh Sok sok atuh aduh siapa teh bae geus ka ditu ayo sukses ah. heeh Hanya nasib barudak ieu. Mudah-mudahan we barudak teh sukses. Balik teh heueuh kolot kaayaan kieu. Balik teh marawa duit meureun kolot teh. Bunga meureunan atau kolot teh bisa-bisa meureunan euy keur maeran hutang manehanana. Kolot mau suku doa we jeung ngadoakeun. Ya, cing sarukses balik cing baroga duit atuh. Iya naon aja. Bang. Iya keneh teh kana sametan. Emot aduh teh. Ati itu terus Nya keng ada guan barudak balik ke kota. ayo wae ngadaguan di kota. Kumaha? Oh da pagawean ngan seukur di kebon terus bisa mayar kumaha. Kumaha atuh itu? Nya Itu tempo wae. nya tempo mah ada guan budak lah. Iraha. Nya ada budak na can datang da bingung dah HP teu boga. Manehna teh kumaha nya. Anggeus atuh ai kitu mah. Ai kekeh ngadaguan budak mah. Nya gimana? Ieu heula. Sok lagian lah kan lainnya. Atuh. Sugan orang lain kayak datang budak dibayarnya. Ya, sok atunya, hampura nya. Oh. Aduh, aing tagih deh budak can balik. Kumaha ieu teh aduh. Aduh, ieu. Barudak can baralik ieu. Aduh. Geus heubeung geus 3 tahun budak teh. Sugan ayeuna mah tuh budak teh aya rezekina baru boga milik mun sarukses. Duh. Aduh. Karari kan ngelajet teh ya, tani teh. Kana aya hasil. Ya. Wah, hidup terus balik. Nyapa? Ayo bapak baheula pas saek indit ngadoakeun kumaha ka abi. Ya doakeun teh hidup teh cing aya milik cing jadi kieu mah sukses. Nah, hidup jadi kitu. Dengan sugan teh bapak ngadoakeun teu balik kieu. Kolot mah ngadoakeun teh ye. Kaduhung Anu terbaik. Nah, ai maneh malah jadi kitu. kaduhung umara apa asli pak. Ya honyo kitu mah setengah jadong ge di dieu. Tani tuh kolot mah tingali. Kana lege. Aing kaduhung Seetik-etik oge. Ampun apa heula teu nurut. Mata oge kudu nurut omongan kolot daripada ayeuna ini ka ditu ai balangsak keneh mah. Geus cicing di lemur. Bantuan kolot tani ieu. Tuh tingali. Sugana nek sukses.
Lejet ieu. Jadi duit di dalam rumah. Lapar, Pak. Lapar, sok atuh. Dijikeun dirinya. Kayak balik di Mang Dahar. Ya, Nah, ieu maneh teh. Malah gitu-gitu teuing. Sugan aya lanceuk maneh kumaha nya ieu nungguan lanceuk maneh. Oh, cing we tuh maneh teh geus nyaho-nyaho kitu mah geus cing di dieu. Tuh bantuan kok tuh. Pelan-pelan lejet naon atuh. Ulah sampai urang. Oh, dihampur aku kolot ngan deuk naon ka kota oge. Aing jadi stres mah. Baju tapi kadekil. Halo ayah. Hai. Anak ayah tinggalikeun. Ieu sukses. Kumaha mana teh astagfirullahaladzim eta baju anjing. Wan, tinggali adi maneh malah kieu. Maneh mah geuning eta. Oh, berarti anak bapak sukses. Sukses. Naik kencep doa. Tah turutan ieu Kayak urang meuli heula Lanjut bensin. maneh. Bensin geus eta. Geus ah? Tuh tinggalikeun lanjut mah. Bojo kolot mah. Kolot ge ka jenting dekil tah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama santai teh. Sama santai tenang. Anak bapak sukses. Nyaan. Oh nyaan. Siap. Sukses. Dia teh bade mese adalah bensin. Siap. Apa di antosan ya? Antosan Siap. sekedap. Kayak geranya Siap, bawa sama ngurumuy. Nya, ngurumuy. Siap. Soalnya stres kurang naon. Bapak ningali motor geus gaduh. waduh. Ayeuna Bisa aduh hubungan, Bang. gayalah anak. Kumaha ieu? Ieu mah. Iya. Balik ieu. Ada bisa mayar kumaha ieu. Lapar. Nah menagih teh malahan nyomotan ieu. Mata ayeuna mah antosan anak Siap. bapak. Dia teh bade mese bensin. Siap. Soalnya hiji sukses. Wah, terus iyalah bapak gitu hariwang. Oh, mau Jessica si ganteng aduh lanjut na ieu. Nah, ieu mah tinggal ieu. Balik banyak ieu. Bang, ngadoakeunna teu balik ke abdina, Bang. Lain ngadoakeun teh balik kan. Bapak mah ngadoakeun anak siap saya. Cing jadi jelema anu berhasil. Aduh, ngeuna. Tuh, tinggal itu anak bapak datang. Tinggali motor lagi. Sukses ya. Sukses. Naon eta? Kebenaran ya. Mana seteran motor? Ya Pak. Kuring jatuh tempo. Aduh kumaha. Geus kieu we ayeuna mah. Motor ku saya ditariknya. Aduh. Udahlah. Oh ya. Awas. Banyak aing teh sukses. Awas. Goblok. Mun kitu mah sarua keneh. Sia teh sarua keneh ieu jeung ieu teh. Boro-boro sukses anjing malah salah letre. Ayo. Cek aing ge daripada ayeuna ka kota hirup bari sarang bawah. Aja naon. Anjing aing. Aduh. Anjing. Aing dahar ngeunang, nginum ngeuna tah. Aduh. Assalamualaikum. Geus balik teh kota. Sukses Bang. Senaon masalah dewa. Kan balik ya. Balik. Anjing. Tiker itu di tetangan eta baju nginjem can dibalik-balik. Astaga. Aing. Bener. Buka. Ayo make mana tiker itu kene. Ya ieu teh. Buka Pak. Gusti Agung. Nu ieu kieu, nu ieu. Lebih parah di kumaha. aing. Aduh. Baju eta. Baju. Heeh kabeh. Ala ilah. Tega. Anjing. Berarti Soalnya Bapak. Puas. hidup mah bener bahagia kene nya. Oh, bahagia. Iya tapi kan Kurang madar enak kene. Celana. Minjem balik mana teh. Kumaha? Bukan naon anjing. Goblok. Lebih ini aing. Minjem teh anjing mikir. Minjem nilai latih 11 tahun. Goblok. Anjing, sia teh puas anjing ajaran dong si aing teh. Ajaran dong dalam daripada hidup sarang kene. Aing geus sukses ya mah. Aing mah Lebih ini aing ngeunang, nginum aing mah. ayeuna mah. Wah, hakan sia. Naon deui Aisyah? Aing Goblok. wah sia aing. Mun Segala teboga
rasakeun tiris ya anu Kumaha si bapak teh akan ninggalkeun aing. Usia bodoh anjing. Asa nikmat we mun goblok. Aduh anjing. Si anjing disangkare dia aing goblok. Anjing deh berengit. Aduh, sudah oke si goblok. Hudang. Digadang Gerakan. Sak itu diomongan tadi kumaha. aduh. Kumaha aya gawe teh kalka molor. Juragan. Mun gawe Udah gamblung kene kieu. Astagfirullahaladzim. Capek juragan. Capek tadi molor. Beuh, balik. Awas ya kudu digawe tah. ai si bapak kemana? Masih jeung juragan kene? Sang juragan ngontrol. Ayo susul. Aduh anjing. Aduh anjing. Goblok. Aduh, mana? Dik ditinggal jalan atuh anjing. Diri asli ieu. Wah, anjing jahat aja. Aing capek keur ngeunang molor digere aing dan jangkrik blok. Rasakeun beli sekoteng pake kawat nu ganteng ti kosewat motor si anjing. Bate bener jadi jelema beunghar syukur ngempi. Aing teh bisa kieu beli cikur nempe piti syukur ngimpi tobat.